wal qadar. Qadar surat Ibrahim ya gampang itu. Lamun qadar itu paling hese ngatur keimanan tentang masalah takdir. Yuk paling hese. Bi anta takida anallaha awjada al-asya'a ala tabqi ma sabaqa bihi ilmu fajami'a fanil khair bi taqdirihi fa yabaghi lil insan ayarda bi kulli ma yajri bil qada. Awas. Setiap perilaku manusia bener jeung bagusna itu geus aya qada Allah. Masyhur di berbagai kitab kisah Syekh Afifuddin Az-Zahid, seorang ulama ahli tasawuf di Mesir. Jadi seorang ulama ahli tasawuf di Mesir ngadenge cerita bahwa di Irak terjadi kekacauan. Kekacauan apa mah? Islam paling maju di Irak. Sabara tahun maju, 500 tahun Islam maju di Irak. Pokoknya gemilang Islam. Kemudian ada pasukan di negeri lain menghancurkan Irak. Jalmi dibunuh, dihancurkan jeung sajabana. Sanesna dihancurkan di Irak sampai kharajat Baghdad salasina sanin wa nisfi sana. 3 tahun setengah daya pemimpin masa fatrah. Jadi 3 tahun setengah geus eueuh sanggup jadi presiden teh, jadi raja eueuh sanggup geus pemimpin geus. Kekacauan di mana-mana, pembunuhan merajalela, awewe diperkosa, di jalan diperkosa, anu garelis ini diperkosa. Nah, ya. Nah sampai sampai nanti kekosongan khalifah, sampai ya minta likil kufar al masyahif fi anakil kilab. Quran teh digantung-gantungkan dari kantong anjing. Jadi seluruh Al-Quran Italian orang-orang kafir. 500 tahun Islam gemilang. Cuman di ujung-ujungnya kepercayaan orang-orang muslim pada masa itu benar. Gitu. Kalau cara orang mah dipercaya nyawa. Pemikiran mah bagus, kan itu nama. Bos, ieu sawah teh pusok wae, padahal lain pusok. Dibawa ke mana panena, gitu kan? Nah, akhirnya turun orang-orang kafir. Sampai Al-Quran, Al-Quran di talian pakai korong ke anjing. Talian pakai korong ke anjing. Kemudian wa ilqaihim kutubul a'immah minad darajah hatta sarat ka jasri yamurul khair alaiha. Terus kitab apa dipukul, dibalangkan ke lain laut kali, terus jaman dikunci di kali, anu tadina ieu cai teh herang bau hangir. Lamun urang di Mekah liwat ke tempat ke masjid, di masjid. Habis sholat beberapa kali ke masjid, di masjid terus aya lomba hangirna gila. Oh hangir, belum salah. Oh hangir. Terus aya besi segede kita lebih. Ya rada gedean, segede gitulah. Ya mereka. Aya besi segede mereka. Kemudian ada sangklet masih taras teh jadi perkenalan kursi paragi mencit jelma. Jadi proses mencit jelma teh di halaman masjid.
Sampai kaya kan? Hukum kisos, hukum macam-macamnya dilaksanakan. Tapi ketika bocor kayak tak empang, bau hadir baik sampai kaya. Walaupun jarang dari masjid aja, tapi bau hadir, bau hadir. Nah, setiap Jumat jadi enggak lamun Jumat teh balik nerempok anu wani nempokna. Nah, anu wani nempokna nu teu wani kan tara disiarkeun, tara di center, tara naon. Beda aja anu di urang di mana? Di Aceh. Di Aceh mah cuma di Buga kan, anu Cina di Bubung, naon di Bubung. Terus disiarkeun. Nah, itu khusus walaupun dipondok, walaupun di sotik itu khusus untuk rahasia negara unggul. Betul itu bisa. Nah, di Bengawan sampai bawah angin, terus kitab-kitab ditumpuk sampai kuda jalema jadi weh jalan. Anu tadina lewat kudu make parahu, ayeuna mah lempang nincat kitab-kitab salaf. Terjadi kekacauan, pembunuhan merajalela. Sampai qala ya rabbi hadza wa fihim al-atfal man la zanba lahu. Kadenge ieu peristiwa kekacauan di Mesir, di Irak, ku seorang ulama besar Az-Zahid namina Syekh Afifuddin Az-Zahid di Mesir. Ngadoa, ya Allah ya Rabb, abdi ngadangu di Irak terjadi kekacauan. Gusti, eta di Irak teh aya budak awewe, budak lalaki anu teu dosa, barudak-barudak tapi dibaruduh Gusti, kudu kumaha ya Gusti? Ngadoana di Mesir, abdi arek turun kali itu berjuang. Arek berjuang. Qala ya Rabbi kaifa hadza wa fihim al-atfal wa man la dzanba lahu. Pokona isukan kuring arek berangkat, arek berjuang di Irak. Masya Allah, dengan gagahna. Ia sebagian tokoh ormas jadi kunci ulah dari kata dia. Nah, ulah dari kata dia. Faro afil manam isukan arek pangkat penting ngadoakeun sajabanna beuleuh sare pas keur sare faro afil manam rajulan wa fi yadihi kitabun. Syekh Afifuddin Az-Zahid seorang waliullah taswiri dan penting arek berangkat ke Irak, arek ngabela orang-orang yang dizolimi. Nah, ya. Awas, dizolimi. Pokoknya saya arek ngabela Islam, ngabela Quran. Allah Aisyah bukan naon dari ngabela Quran, ngabela naon. Kada iya irodahku. Allah kan. Serat sare pasare ro'ah rajulan ningali lalaki nu mamawa kita. Ya kita. Terus pakhoza dicopot di dalam kitab teh. Ieu masyhur di kitab-kitab ahli tasawuf aya. Serat pas dicopot ba'khazal hazanil bait min bahri taqal. Ada tulisan, tak tulisan aja. Ia adalah tulisan langsung di Allah. Kuma da'al intirado famal amrullah walal hukmu fi harakatil falak wala tas'alullah min fi'lihi faman khada lujatan paman khodo lujata bahrin halaka. Masya Allah. Tapi lain Al-Quran, tapi lain hadis qudsi.
Daliwat mimpi kumaha da al-i'tirad, tinggalkan pertentangan dua aya di ira. Artinya al-i'tirad di dia tinggalkan urusan takdir Allah. Dina keterangan kitab lain, tinggalkan ku anjeun ulah sok ikut campur tentang urusan iradah Allah. Irak bisa gitu, itu kehendak Allah. Awas, Irak bisa hancur, bisa terjadi pembunuhan merajalela. Al-Quran ditumpak-tumpakkan ke tadi anjing, terus pakai jalan, picenan ke laut. Itu adalah kehendak Allah, iradah Allah. Famal amru laka, naon urusan maneh kejeung kehendak Allah. Masya Allah, tegas. Famal amru laka, naon urusan maneh jeung kehendak Allah. Setiap negara pasti aya Allah nyiptakeun waj'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiyah. Cek dina Al-Qur'an, waj'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiyah. Aku jadikan di setiap daerah, di setiap kabupaten, di setiap negara pengacau. Ini iradah Allah. Walal hukmu fi harakatil falak. Hukum ketika laut sedang ombak-ambing. Jadi lamun aya laut ukur tsunami, itu tsunami orang ngayakinkeun teh tsunami kehendak Allah. Ngayakinkeun teh tsunami kehendak Allah. Ngayakinkeun teh gunung meletus kehendak Allah. Tah ieu maksud walal hukmu geus aya hukum fi harakatil falak. Dina robahna cakrawala dunia, laut terombang-ambing, tsunami, gunung meletus, itu adalah iradah Allah. Ketika itu iradah Allah, walatas Allah an fi'lihi, ulah sok nanya, naon sababna Gusti ngancurkeun gunung, naon sababna Gusti naon ngaranna teh nyieun tsunami, naon sababna Gusti beleh dieuna, naon sababna di Jakarta kudu kacau Gusti. Kehendak Allah, ade. Awas, kehendak Allah. Nah, seret bae urang hayang asup ka gunung nu meletus, hayang asup ka cai anu berbanjir. Kumaha faman qada lujjata bahri. Sahabai jalmi anu asup ka badai tsunami, halaka pasti dia akan hancur. Segala ngomong mah bela Islam, hancur anu ngabelana. Naon sabda kehendak Allah keur nyaring mana nu bener mana nu salah. Lamun kieu ke kumaha jeung amar ma'ruf nahi munkar. Ieu amar ma'ruf nahi munkar di tempat urang di ditu kacau, di tempat urang berlaku amar ma'ruf nahi munkar. Palebah keur aya tsunami atuh urang ulah asup ke tsunami. Ketika aya tsunami ulah ngomong, "Oh, ieu gara-gara maneh ieu." Gunung meletus gara-gara maneh maksiat atuh urang teh kalau. Ketika aya gunung lumpat. Untuk satu-satunya nu terlumpat Mbah Marijan. Ya Mbah Marijan besar. Terlumpat bertentangan dengan dia. Cek Allah da'al itirad, tinggalkan urusanna. Ieu kehendak Allah, keur nyaritakeun takdir. Dahsatna nyaritakeun takdir. Jadi ketika memang takdir Allah kodok, jadi itu nak ayat kodok mukrom, kodok muhalak. Ketika ditakdirkan, urang geus nyaho para wali Allah. Pernah ngomong kita kata ngomong na wali Allah nyaho bahwa itu takdir Allah. Lain hanya semata-mata manusia karuksa, tapi dia adalah takdir Allah. Maka ente urusanna. Famal amru laka. Faman amru laka, naon urusanna maneh jeung kehendak Allah. Wal hukum fi harakatil falak. Teu aya hukum. Mantap eueuh jelema nyaritakeun naon-naon. Lamun ketika aya tsunami, aya gunung meletus, teu aya nyaritakeun. Ini akibat berunding zalim daya. Ya, teu aya.
Nah, bayangan itu walatas Allah fi'lihi, ulah nanya tentang masalah pegawaian Allah. Ima pegawaian Allah langsung ke Allah, wa ima pegawaian Allah mutus jelema pikeun hancurkeun jalma. Faman khadal wajata bahrin halal. Jelema anu arek jalma anu asuk khodok teh khodok asuk kepada tsunami pasti dia ajal-ajal. Nah, artinya para ulama nekenkeun ka urang ketika urang geus nyaho takdir, terima takdir itu. Ieu paling hese rukun iman. Diucapkan babari takdir Allah khairihi wa syarrihi min Allah. Coba lamun urang keur nyantai, tetangga urang nyantai. Tepuk tetangga orang, beli motor, beli mobil, hidup nangeuna. Gusti, kunaon sih itu jadi pengharap itu, Gusti padahal abdi ge sarua tos manehna. Manehna mambala salat teh belentak-belentong, berarti teu resep kana takdir Allah nu dibarikeun ka manehna. Tanu kieu ngahambat kana keikhlasan urang menuju Allah Subhanahu wa taala. Tadi ya. Tadi aja lamur mata sehat mata atau kira-kira cek umur 20 tahun kawin ke aki-aki 70 tahun anu ngajodohkan Allah kunaon urang ngatur kan Gusti cek Gusti Aisyah hayang cek eta awewe jadi ngomong ka dinya lain kitu Gusti karunya ka eta awewe nasibna aing ngaturna kunaon sia ngatur ieu awewe makhluk aing lah aki-aki makhluk aing geus diadukeun ku aing kunaon sia ngatur aya